warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng simkuring dina acara ngagarap hiji lagu Sunda nyaeta si Sadam. Hapunten bila aya nami anu kasabit digalit asba nuju budak hapunten pisan. Ieu mah mung hiji kawih anu kaleresan pisan di coret-coret lah istilah nama taina aransemenna mangapun pokana kuatere gitu sok mangga tiasa panginten dilajeng siap wa siap ya serius wa Soksana dan ketelan tukang hahao popolotot habang leungeun main gaplok garang katingale saiwat garang boga julukan si Sadam padumukan teu apa teh asli ti mana legegna kakoncara kabina-bina bangun boga ilmu mangawadu mun ambek datang tepugu tiga kaentepan setan duku Sadam buru-buru anen geura sadar anggur tobat meme datang ajal ulang ngagugulung kana dosa hai Sadam tong ngarasa jago di dunia karek didojaku penyakit nyeri untuk tewala gaya di bang hahu itu karek nyeri untuk mata tong ngaku jawara jama mata anu sampurna gabe oge sarua ada harsamu sadaya jama mata tong ngaku jawara jama mata anu sampurna gabe oge sarua katakan di sisi Gusti mah jami teh tetep sami teu aya diwilah-wilah tah panginten bukan sakali dirinya sakali deui sok atuh sok sanajan ketelan tukang hao popolotot habang leungeun main gaplok garang katingali saliwat garang boga julukan si Sadam padumukan teu apal teuing asli di mana legegna kakoncara kabina-bina bangun boga ilmu pangaweruh asa mun ambek datang tepugu jika kaentepan setan dukung alah karya setan sagalanya Sadam buburu anjeun geura sadar ulah tobat bebedakan ajal ulah ngaku gulung kana dosa hai Sadam kau ngarasa jago di dunia ulah di dunia karek didojaku penyakit dari huntu tewala kaya di bang hahu aduh nyerina karek nyeri huntu mata tong ngaku jawara jama mata anu sampurna gabe oge sarua pada gadung nyali mata tong ngaku jawara jama mata anu sampurna gabe oge sarua ngadahar sangu gitu tah ieu kawih nu nyanak si Sadam panginten dicekapkeun heula dugi ka dieu mungkin sate acan di aransemen yang paling bagus digelar
sakitunya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.